kabayang. Hirup teh rek kieu wae unggal poe ieu teh. Aduh, pesan perubahan unggal poe maju deui aing mah. He. Ulah dikira orang kira pada manfaatna. Apa Jakarta, Bandung, se-Indonesia dihirupkeun ku arurang. Ayeuna urang teh kikiraan moal dahar. Teh. Jadi ulah sok ieu tinggal pagawean sok. Oh, ini lapar dia euy. Beurang. Akang. Kang. Awak tuang heula hayu. Kabayang itu pamajikan mana? Mana? Itu tuh. Oh, hoi, tuh. Hoi, iya di dia. Ayo bulat, dia lapar ya. Oh, makan dia. Alhamdulillah. Dadar rasa telur bebek. Ayo geus lapar ya. Ujang kasih payung taruhan. Ayo, aduh. Soalnya narik. Ke heula. Mau deui. Poho. Padahal wayangna ngalah heula nya. Iya, kan atuh. Aduh. Sok gerak bebenah tuh. Umunya diuk kitu eta iteung geuleuh kitu. Ye, hilap. Orang teh teu sing bisa ngajaga jati diri aap. Aduh. Teu gadinyakeun tah? Iya. Kita comro sampai rohab tuh nya tingali ayo ka mana wae atuh asapan masak heula atuh ya banyak yang ditampokkeun wae nya gitu anjing bieu makan mangi belut di ditu wah atuh lintewa udah lesang oh lesang aduh mun ku itu mau bari meureun nya oh tah belut mah dincah ayo nya aduh apa teh apa kayu tapi akang yang dikuapan kuning mangga capek geus maju tuh siap siap neng geus dahar lima atos tadi itu sabari masak teh pan saetna teh abi teh sesana paling ngalila enggak tuh lah I like the dimples on the corners of the smile that you wear I like you more the world may know but don't be scared cause I'm falling deep ayo mah ayo naon ya teuing tenara nafsu daharna ge Ye kasep gitu atuh tingali keharmonisan rumah tangga teh nya kebayanya atuh datang terkawin terus udah alurang mah atuh da wae wapanya apa situasinya ya panjomblo ya atuh aduh cing atuh kira-kira datang diangkat minum dong oh yang enggak aduh nya siap atuh kasep anak ini kasep udah mana aja aduh mana mah kurang capek aku batur ayo dong yo mah bareng minum wae bae kendai itu nah saudara sekarang dirap ke suara urang di urangnya minumnya di heula minum heula tah kayak gitu ya kan wae tah jakang mah kan wae lah yek aya ieu heula lain akang mah apan ayeuna teh nya ieu teh menuju masa pandemi gitu tah nya kan ekonomi teh pan arurang teh atuh pas kemarin teh pas di PSBB teh apan apal sorangan geuningan beas oge kuat geuning apal sorangan nya maksud itu kumaha ngomong ka abet kitu tara-tara ieu naon itu kan aya rencangan nya gitu terus anjeunna teh kitu ngajakan damel ka abi teh. Iteung teh kudu capek-capek kan ku akang gawe mah iteung di mah we. Iteung mah kitu nya ka akang teh. Nya iteung teh kudu cacapean kan akang geus lumacu gawe. Pokona mah teh hayang indit ka ditu pokona mah. Ya ka mana indit ka mana nya ba maksudna nya ba? Wah ka Arab. Alhamdulillah itu moal akang. Terus aya nasib akang kumaha akang mah pan aya embe ieu di ditu. Nya kudu teuing itu mah kitu ih. Yo tong warah iteung ka Arab, iteung keur halangan ge atuh jangar krepat poe ge iteung sok tarang ati. Atuh pan teh kan ieu atuh akang ayeuna teh pan hoyong ka ditu kabayan nya aya naon atuh di ditu? Hanya di ditu mah cenah teh bakal bisa meuli baju, meuli ieu. Emang akang pernah make upan eneng? Kan itu kudu make upan guys cantik luar biasa atuh. Tapi daan itu bisa dirayu. Itu bisa dirayu. Atuh tetep bade angkat. Atuh kitu udah akang teh bisa maksa sok wae ngeueuh nitip akang mah ulah sok nyandung.
Tibalik erek ge maneh anu kitu. Kade sih teh nu geulis ya anu kamari-kamari saya ditom wae nya. Awas mun ai akang bisa ngajaga diri tenang. Ieu saung jadi saksi kehidupan cinta kita. Lah pokona mah intina mah kitu nya. Terus teu mereka kirain itu ayeuna pisan. Ayeuna teh mah sok rusuhan kitu atuh. Ya. Tuh, tingali geus aya ieu ge nya. Sok atuh kan makan baik sorangan kita ge asal itu kade balik sing nyen imah aingnya mah bisa menjamin kita ngangkat heula nya A few moments later. Udah ciri kabayan ya. Kabayan, mana kunaon ngahulang wae tadi. Pada itu ditinggalkan ku pamajikan ku si Iteung. Kamana tinggal ke abang ke Arab Saudi. Ya kenaon dit? Selama duit orang teh jadi bangsa hati orang teh nanti kerus sedih. Di kesel hidup ieu kana di kampung. Ya, enak mah geus mending neangan itu anyar. Kumaha sabuk urang geus janji ke si Iteung cen orang-orang sedang itu. Baik kitu mah ditu ieu mah nyahoan. Tapi pokoknya tapi kayak lah ayah itu lebih garis di situ. Ayah di mana? Iya di lemur iya mah nyahoan. Di lemur urang? Sah? Eta si Ici. Oh udah memang oleh. Ayah biasanya situ di mana ayeuna? Biasa nama aya sok ke disaung. Wah susu hayeup. Itu tuh. Bagus, eta mah bagian urangnya. Eta mah jadi balik lah. Siap. Dan nono lagi kebayan, bagian kebayan gitu, thank you. Meni sepi gini, di sini mah kamarananya Ari Umat. Halo. Ieu teh Putina, Mang Oleh. Nuhun Abi Ici. Kieu saudara akan teh 30 teh terus naksirkan nih, Neng Ici. Cuman apa daya da ating cuman kieu kehidupan teh gini. Da akang teh lah ngawanikeun, akang nyampaikeun bahwa ate akang teh cinta ka Ici teh. Ahmanya akan. Leres Ici. Buktoskeun atuh paminya mah. Siap. Tinggali itu gunung-gunung, sawah, langit, angin. Kita jadi saksi bukti cinta akang ka Ici. Aduh, mirip bisa wae akang. Ya asli atuh Ici. Gitu. Taya ojek kieu nya alah Gusti teuing. Kumaha atuh itu mah karek dewek teh. Agung. Dah. Ojeknya nya mohon lah satunya gitu mah ku Iteung we nya nganggo motorna nya. Oh hayu. Oh mohon atuh cik jawab pembalap kieu oge nya baru kan ke nya cepat. Pembalap mamanya. Aduh. Gua mah bisa ditiup paruh. Hanteu. Geus teu kuat nih yang ketemu si Kang Kabayan. Wah, teuing teh kaset. Nya ayeuna mah pasti nu agung. Kayak. Eta si Koplok Kabayan. Ini jiga jeung janten euy. Aduh, Sok, mawon nanti kok yang tuh Neng AA siap ngayakeun. Kang Kabayan. Kabayan. Astagfirullahaladzim, Kabayan. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah
akang udah kuat. Udah mana lagu seberapa tahun. Aku akang teh perlu salur hampunnya. Pangkuh lah. Oh usah nanti ayo. Tapi hampur akangnya. Ayo teh di pangkuh. Tapi hampur akangnya. Oh, akang nih soleh.